para lun maklum kasuhun meninggal nu di pabrik nya Kang da jelema kitu mah teu keunang di tadi dagore kayaknya ulah Ki Adi urang teh kudu sabar jeung tawakal modar lawan akang ulah sabab di dunia ieu teh karakter jelema teh rupa-rupa halik salah lawan ulah waka Adi ulah waka hirup teh kudu hampuraan modal lawan Kang ari Adi da nyeri aing oge eudeup ai kieu-kieu teh ngapan aya liwat nista maja kuningan Majalengka Cikijing liwat nista maja utama gitu kunaon anjeun teh getas harupateun teteunggeul hampang leungeun gara-gara sia bagong buruan aing nepi ka ngejat kaleuweung geledegan jadi we lapur aing di negara aslina teh kekayaan riweuh ieu bencana alam di mana-mana jakur ditumalan ku sasatoan anu aya di leuweung ieu di antarana bagong kaayaan negara keur kaayaan musibah di kudu ditumalan ku bagong di kudu di ruang di alun-alun nah asa jauh ieu teh paranormal mana nu ngabejaan ieu teh ai kitu nyesatkeun teuing lamun urang rumasa jadi manusia ieu bener ku bagong ngan laku lampah jelemana anu cicing di negara kabeh ulah saperti bagong kalakuanana Bapak tani melak pare dug hulu penyawa hulu dijieun suku dijieun hulu init subuh datang poek kari-kari geus buahan jagongna dihakan ku bagong noyod heuras beuheung tara narima papatah batur tara luak liuk ngabalieur tina ayat-ayat pangeran ngabegu di siniran di demo terus korupsi jeung korupsi mah teu reureuh ta eta teh bagong eta nu kudu di ruang teh ngakan hak batur loba jelema nu ngakan hak negara hak rakyat teu kurang-kurang duit negara duit rakyat beak tah bagong teh kitu teu beda ti ucing-ucingan ceuk dul sumang teh mah ucing-ucingan geuning bangsat nyumput ka belah kidul nu neangan ka belah kaler garong nyumput ka belah kulon nu neangan ka belah wetan disebut ucing-ucingan da ieu mah ucing nyaan ucing gering ongko sabab manusia anu aya di alam dunia ieu teh lamun eueuh imana bakal jadi manusia anu rakus emut dina katerangan yen pangeran ngawartosan ka manusia baheula yen ieu ruksakna dunia teh lintang ti ku polah-polah manusia ku kapinteranana bari jeung teu iman tuh sabab naon sabab pangeran moarek dolim ka makhlukna cinekna mah beureun cilaka jeung salametna jalma di alam dunya teh gumantung kana amal perbuatanana nu mawi cing jadi enteung cing jadi prihatian eta teh ayana ajab anu syarifah kitu teh hiji ajab keur jelema-jelema anu murka nu biadab nu durhaka kedua ujian itu untuk manusia-manusia yang belajar hidup dengan benar coba nyaeta keur anu ngeureuyeun nikreuh dina jalan kasobaran tuh perhatian tete makanya itu laku lampah bagong yang ada di dalam dada ente segera korbankan jangan sampai kadedemes jangan sampai rakus jangan segala dihuapkeun
nanti beteng akan bareng naon iya ama ya naon teh lapor kumaha bagongna mana bagongna bagong lompat ka leuweung nah di tangan akuan di dieu teh nu mawi ai bagong ka dieu bari disasar sieun ku ieu jelema ieu nu agamahan teh na taroga si leuing uluh ieu pakaianana teh HD ieu sarba bodas nanakeun jelema suci tapi naha omong-omonganana nepi ka kitu ieu sanes ngahalangan kaula mah bade ngaliwat podaran nah saku kabeda-beda teuing sia sok di leuweung ieu lah moal dora ka ieu sok nya tekuk nya jelema kitu keun mangde ngabejaan dulu-dulu nu sajena grepek ai keur merangkeun ai nu eleh tobat cenah eta teh lumayan di hampuran panayagan ke hirupna di neraka teh wah sinen di neraka na teh ditu teh borabai letahna teh 4 meter tek jerit eta di dunyana atuh dah seniman jeung seniwati ngarakatkeun tuduluran kasabahan Aing ngomong ngarakatkeun duduluran tapi loba musuh matak teh hayang boga pamanjikan kasinen kami waya ge diputuskeun itu dakwah pamarena mah sia mah tukang gambang teh wah nganewo-newo we di dunyana teh di matak di narakana teh kena teh jika menang nyacak we awakna teh ya itu kan abang mah pasti sok merkosa lalakon sia teh mah benar kan ngancurkeun suasana we benar tukang bonang di akhirat nanti morokana bisuna teh sagede gede bonangnya ngajajar geus teu mangrupa jeung bau hanyir siapa besok mau kan lauk dalang lain sekarang kumaha perbuatan ai kapanggih geuning nawaran kumaha cerakan milih bade ngagoreng bari eta teh nu bogaan nawaran teh nu bogaan tah nu kasida ruksak mah tukang goong udah kumaha tukang goong di ditu teh nyuhun goong we bisuna teh sagede goong jadi awakna teh leungit teh katutupan ku bisu tak tukang kenang di ditu teh jadi kok tepak di ditu tepak di dieu ieu di neraka ya udah dari eta bayangkeun di luhurna teh cukang sirata mustaqim dirinya mah geus ret kasawarga ti neraka teh ulu aya nu digiring-giring ku widadari nu gareulis alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat bari nyoelan kana gado dalang bari dibeno dalang teh digiring-giring iya dalang hebatnya ya bulan nah nya teh anu diiring-iring ku widadari teh dalang bener urang mah pernah ningali lain rek nanyakeun dalang mana pernah ningali urang mah geus ningali ka sawarga bener dalang mah tuangun teh bumbuhan teh kumplit dinu leutik nepikeun tuh percaya apaleun sia teh mah geus diajangkeun ka itu apaan kungsi diajangkeun sia teh mah ka cicing canggurileuh kan urang mah kungsi pae suri baheula mati suri mun nya ditingali ku urang bener widadari kencaka tubuh widadari kencaka tubuh terus tuangun anu serba nikmat aduh eta teh dalang tuh dengekeun sia eta cai jam-jam kabita di payuneuna teh ngoceh cai jam-jam ngalir susunya cai susu tapi ke kabita Gusti tuh ogo dalang Jawa nya teteh anak tapi ngan opat poe nah euy
Kalima poe mimiti digali ku setung. Aya setum anu Kangjeng Nabi Adam. Ari saterusna kumaha? Hirup deui ngabujud. Tageus kitu ku malaikat diwawalan tai kuda. Saha teh? Dalang. Macak abdi mung jadi dalang teh. Margi dalang teh seueur. Di antarana dalang mana tah? Ai dalang Pak Haji Asep mah henteu. Dalang saja. Sia dipotong gaji teh. Sia dipotong aing nyaho goblok. Da maksudna mah ka aing sia teh. Ada goreng hatena jadi. Lain murukan kitu. Marukana kitu meureunnya. Padahal hukum di pangeran mah rekep deng-deng papak sarua. Daya istilah. Tong boro dalang presiden salah neraka bagianana. Daya istilah. Istilah. Rek si cacah si menak ya. Teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring rekep deng-deng papak sarua seperti urang irit ka Mekah. Oh, kumaha? Itu we sajajar we ditu mah. Mangga baju baju bodas. Ihram teh. Ihram teh. Oh, nu make piyama. Sanajan presiden kudu sarua. Teu dibeda-beda. Nu make jas hujan. Masihna cara di dunia hukum teh dijual belikeun kana duit. Moal, sia teh cai cicinganan. Inu mah kumaneh atuh? Ulah dicarekan. Aing keur ngadongeng. Aing ulah dicarekan da kang usaha teh. Usaha teh akal. Tapi nu usaha di euy. Alah. Daripada bae anak batur. Bener pek simpayu euy ah. Ieu desa ieu desa eutik jasana. Kantenan. Wayana milang kala anu ka 30 teh tiasa bokakeun lapangan kerja. Ningkatkeun perekonomian di ieu tempat. Nu dagang aja. Tingali nu isalan ngajajar. Pasti aya nu meunang bati, aya nu rugi wae aya. Pasti nu meunang bati teh ngadoakeun ya ka palura ka papaku. Ka masyarakat desa Cibeureum Kulon. Iya, aya nu meunang jodoh wae aya. Aya nu meunang jodoh aya teteh. Aya. Kurang-kurang. Aya anu balik papisah. Timuruan teh tadi teh. Aya. Nemongan bener gaeurean rana. Kapan rupa-rupa di dunia mah. Aneka raga. Aneka raga. Doakeunnya urang cing panjang umur sadaya tiasa patepang. Amin. Umur bari sehat. Iya. Ngaronjat dina sagarupa perekonomianana di ieu desa. Kasejahteraanana sareng sajabina. Amin. Iya. Khususna umumna panagara itu negara Indonesia teh ulang tahun hari kemerdekaan. Anu ka 67 sakali merdeka tetap merdeka pan ieu teh dina raraga eta. Sanajan bari jeung kapaneurian ulah meunang dijajah deui. Ayeuna akang sasatna ngawayang di Cibeureum Kulon malihan ke TV lokal, Par TV, Parahyangan TV Sumedang. Pada digelarkeun ieu acara wayang anu ieu teh. Da bilih aya nu teu nongton make we nongton. Nongton dina waktosna. Sumuhun. Nya. TV na urang Sumedang. Benar. Terus panjang yuswana. Par TV. Par TV kan. Laras. Oge akang ngadoa ka bakal calon bupati, bakal calon. Sadayana sok ajak masyarakat karena jalan keutamaan arahkeun kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngamumule ieu daerah. Ciptakeun Sumedang anu berbasis religius, kultural dan wawasan lingkungan. Tandang nyandang kahayang teh sing tak kitunya. Iya. Sing menang kabeh bupatina. Amin. Menang ridho Allah. Amin. Salametna dunia akhiratna nya. Amin. Akang oge sing panjang yuswa Kang. Amin doaku. Sing sehat.
kapengkek aing ti koro dulu teu bisa kakawen panjang akan baik kakek Tiisna mulek. sing sabar we akan bae entong baru mah jeung geuring nepi ka maot oge aing mah ridho ulah sing naon anu nepi ka melang sing panjang Yuswa Panjang Yuswa. ieu mah lamun hiji kalau bila mana gitu mereka bila mana dikersakeun paeh di dieu geus ngawayang di Ciberem Kulon nya usak ke paeh turun ti panggung ruang we di dieu ditutup didinya di makam didinya moal tahlil aing kos duri kudu da ngadoakeun tahlil teh pandidinya nage la ilaha illallah pe ngadoakeun Kudu tahlil mah. subhanallah kudu tahlil moal aing mah eta ku keukeuh Kudu ka. moal tahlil peke sia anu harirup pan aing mah modar nah sia teu mikir tuh bener pek aing ayeuna cengkat di kuburan milu tahlil rerengkenekan kabur teh jelema teh lain teh kepikiran bakatku pek haneun ta Islam teh jemar jemar kumaha pikiranana tarajang jeung ngambek jadi salilana umat Islam mah nuna letah teh disatukangeun akal jeung elingan tadina abdi ulah kaget manusia aya jalmi nu nemongkeun ahli kan naon udah dagang antena gitu antena TV spray ulah kaget tiasa kaula nepangan mangurasun rampes uluh yang budak ngora dulu itu wah ganteng budak Sampurasun rampes naona jelema teh teh geuning nu tiluan teh sing karisieup harirup nya jalema atuh sugana aing cak-cak dulu eta teh Pak bisa cak-cak urang ieu satria aneh yeuh bet resep ngukut marga satwa bisa ka marga satwa urang saka hewan eta nu hareup teh geuning jelema nu hideung nah disangka naon gitu sugana aing parukuyan eta bener kunjungna bodas baru kana haseup wagja urang bisa papanggih jeung jelema nu araraneh moal alien gitu nya alien bangsa mana eta jang duka tuh eta bapak mau disebut alien da bapak mah juga makhluk planet planet bumi aing sarua planet bumi planet Jupiter saha teh mena ti mana linggih bade angkat ka mana lah ngeunahnya kaya urang dudungan kita basa bulan tadi araramis udah teu meuli basa mah tadi amis ka mangga atuh sakedap nah budak teh jang naon gitu tak asa ninggal kulawarga urang gitu tinggali dina rurupianana cu asa hewar-hewar jeung keluarga Pandawa jika abdi keur ngoranya Pak jauh laras pisan teh cep jauh ya abdi keur ngora heeh ngan sia waktu kerja cingeun tong sok kitu jauh wilujeng tepang jika pangersa nuhun mena saha teh anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana salira teh bageur ya sauran dulungan udah bade amis kita teu meuli basa mah jang turutan lain eta jelema ku araraneh pisanya kararane eta ku harirup deui diparengkeun alo ngadama naon barang hakan anu kitunya batu bensin saha teh anu ti mana bade angkat ka mana oh ngaran kaula teh Bambang Jaya Sumpena Bambang Jaya Sumpena teu pino Bambang Jaya Sumpena ai eta uing Jaya Sutisna baik menemung eleh teh mah
bade angkat ke mana mulih di mana mena kaulah teh bade ngajugjug negara Amarta pusir daya ka pusir daya Amarta leras bade ka ibu kota Amarta kulan Indra Prahasta leras ngomong di gang naon jalan naon saderek gitu aing mulai kuliah udah ge bisa jadi mana kuliah di IAIU IAIN ya STPDN iya dingkik udah ngorang itu kaset dedeg sampai rupa hade teh ieu para pini sepuh kaula teh pan di puseur daya ayana bisa jadi wah itu anak jenderal waktu anak bupati atau anak bupati nu kieu mah kula jauh dari anak penayakan di puseur dayeuna teh di mana langsung kaula bakal ka karaton negara ka karaton ka istana loh di ka istana negara aja ngirim proposal bener maksudna dek ngajiwir seuli nasi Dharma Kusuma amuing uluh ujang tapi terang-terangan gitu amuing teh ngomong teh jelema teh make tilang dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta kalakuan teu berarti euwah-euwah gitu euwah mana gitu gaya kasang tukangna ada cekanya hongkring Gusti Yudhistira macan aya masalah jeung batur aya sodeka jeung silaing mah bieu teh jeung batur mah aya sodeka rasan kupingan teh bade ngalanyawa Raja Amarta anu kakasih Dharma Kusuma telepat pokoknya kula warga karaton Amarta dek dibabadena di antarana si Janaka si Bratasena si Purabaya eta pang nama eta nurek dialanyawa teh daya turunan-turunanana anu dijerikeun dek males pati ada kana kajarianana Kakang Badranaya ulah anu mana Badranaya teh naon nu Badranaya nu mana ieu tah eta nu jiga parukuyan apa bangsat sia naon jelema teh teh mabok liur mabok itu udah kucubung berteler mabok kasep kaulah hakim tos netepkeun rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab laras naon margina salira bade ngancam Raja Amarta anu kakasih Yudhistira Dharma Kusuma palai uninga oyong terang kaulah Dharma Kusuma teh eta teh raja anyar daraja nu ti heula cenah diserang saha anu kakasihna Yudhistira eta teh anu bakal dialan nyawa ku kaulah si Dharma Kusuma hartina eta jelema geus nandasa anu kakasih Yudhistira anjir teh naon jakang sing sakali deui si Dharma Kusuma geus wani-wani ngarebut kerajaan saha Yudhistira kumaha teh lieur Kang ya urang tanyakeun kabeh atuh tanyakeun ai pangnarek ngancam ka Juragan Janaka sabab eta jelema si Janaka geus nandasa Arjuna hayang seri dola naon kadenge Juragan Arjuna siri jerenge si Bratasena dek jalan nyawa sabab manehna geus maehan Bima Badranaya pulang rumah Sasyah maehan Semar dulu itu ujang aing dek ngaranyawa nu ngaranna Astajinga
naon sabab geus main cepot wah gelo jeung mah teh marabok pun kan si Udel rek di ala Jawa nu mana si Udel kuring bener si geus main handawala di mana kuburan handawala iya lieur atuh satujuan jeung sim kuring naon rek nangan timun nah sabab geus main bonteng anjing sia ngelewe kuring oge dek ngalah nyawa duren nah main kadu benar ih mun dipikageuleun gara aku badan aya ontong bulat beulis ya goblok make jeung aku Arjuna nu teh aya katakan ini geuleuh teh aing ka ditu tuh yang nyacak ge ieu katakan Swissan Mang Cepot teueuh teuing naon lain ka si anjing mudah-mudahan Mang Cepot aya di alam barzah sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat amin lain ka si anjing ieu anu maehan salira anu ngaran Syastra Jingga dek dibalas ku kaula fungsi aing panggih jeung Mang Cepot pahelangan saliwat nyata basa nikah dulungan uing basa nikah bapana ibu budak Nineng Mang Cepot nya ge maneh da ngaheureuyan awewe nepi ka reuneuh tapi da bageun eta rumah sagang gitu maha aing teh jadi lieur teh Pak kumaha Pak sing beres sanjang lieur kaing oge teh tadi sia Yahudi campurkeun ka jemput jauh dia kakang masa sia main Cepot Cepot teh ieu anjing kemana karep ngomong jeung dia manis Astra Jingga maneh heeh ya cepot mah manis Astra Jingga maneh heeh ya ngeuy pangi ngeuy pangi eta geus pangi Astra Jingga eta ngeuy pangi eta ngeuy pangi lagu kabangsaanana teteh lagu naon teh nyong iwa penye paingan genah sampai tue paingan genah der naon kadieu sia disajajarkeun nasib duh Mang Cepot mudah-mudahan salira cing ditempatkeun di tempat anu nikmat amin kita sia poe gajing amin amin dari sia Nineng antara ku cepot Nineng aing mah ka Mang Cepot teh duh subeki banyu heureuy da lucu dewek siapa pikageuleun cepot mah lucu pokona sia di podaran gua aing hei anjing gua toe sia kaing emang sia teh homo lain didinya ulah ngajago ka jalma ieu bahaya nah ieu teh jalma teh keur nguriling dengan tanding hanya serang dengan lawan saumur hirupna sanyahun digeti sorangan pecahkan tanya ke kieu dagor kulingi siranan kuat modar untuk ditakis ieu mah bejakeun kuburanana we kuburan Mang Cepot di mana aing nek naderan jarah ieu aing nek jarah aya ta Cepot teh anak Semar ilmuna jemput budi di nucaang negerak bari teu ka tembong nya ge tukang heuleuy tapi tauhidna deuleu saha teh Cepot wah tuh kieu Cepot mah kieu atuh mah ka dipaehan ku sia lain di guruan ku sia ngomong aja aduh nya aduh lain kambing lebih kakit monster sok sia wah gagah hijau mah euy lingan Mang Cepot paingan eleh jelema tukang musik ya geuning ieu si Astra Jingga teh tukang musik tukang ulin ya jadi lieur aing montong cecinginan anjing duh hayang mek-prek aing kumaha teh woi ya sia woi anjing jog sia
Cepot. Woi, lain kasih ya goblok. Terus kabales ya kejadian salina Bang Cepot. Woi. Aduh, unik geuleuh. Lain kasih ya goblok. Anjir bisa dulu. Hebat oi. Miseudai. Luar biasa. Woi, woi. Awas. Anjir berat euy. Baru kana meureun aing teh 1 kilo. Woi, tiap. Wah, cuy. Woi. Iya. Wah, lingas euy. Lingas euy. Bener pisan. Woi. Ya, jangan lupa ke mana. Udah pikir memang Cepot. Moga-moga sing hasil main hasil asal jingga. Akhirnya ditengah dan dosa dengan sakit-gitu nak dulu baik. Kumaha ya. Woi. Iya, siap. Udah siap. Wala Bang Cepot. Hasil ye mai hasil asal jingga. Gua ambil ditotongkeun cuma je sajing. Siap. Sok. Lo, goblok. Modar sia. Ayo. Woi. Muat bencar huluna. Bang Cepot. No, natu ngiriman tawasul kuring ka Bang Cepot. Baheula inget Bang Cepot teh kabeuki teh belum peda. Belum peda jeung Surawung. Jeung kabeuki teh ngecelok. Silaka dulu we nyaan dulu. Dihalu ke si Purlancok Eta teh. Alah. Woi. Sia. Si udah ge beunang euy. Puas geus bisa males mati. Nah, eta gantinya kuburanana di mananya Mang Cepot. Mangdawala keun bae teh nyaho ka kuburanana oge. Dua we. Anu penting mah salira sing ditampi iman Islamna. Amin. Wajar kasih mah bakdoy guji. Ya diterima. Apa maneh? Naon? Oh iya anu bakal maju ti pihak musuh saha? Hari cenah mah Batara Romit. Batara Rama belegung. Iya Batara Rama. Tayana rek langsung dilawan ku Gusti Kaoku Kangjeng Rama. Prabu Dasamuka Raja Langka. Nu mohon dah-dahan nih cing biasa hasilnya gujinya. Iya. Aduh. Lepat eta mah teu aya dina hadisna. Naon sia teh batur-batur ngomong. Teu aya dina hadisna bid'ah teh. Bu. Gini antep-antep cenah ngomong sorangan ah. Sajumlah ulah diamulat. Syukur bagja kumbayangan. Anjeun geus bisa dina waktu ayeuna nyaosan kana Pansen Nalendra. Didit. Si anjing. Aduh. Torekat Naksabaniyah teh. Waduh, lain dakwah sama lain belegung. Nah, siap budak teh kabina-bina cuy iki. Batur ngomong ieu pajar dakwah. Kahartos. Eta teh riwayat Imam Ghazali cece. Aduh, ampun. Lain budak teh kabina-bina ting teh si eta. Maka jeung riwayat Imam Konyol. Aya pikir saya naon deui dina waktu sayeuna kieu.
Dina waktu-waktu ieu menta supaya buktikan kasemangatan maneh bakal menang hadiah ti Sang Nalendra di mana aya walad dia balad tamtama anu bisa maehan 10 monyet. Bonus acan. 10 monyet 10. Ya, beres lah. Ku aing diracun sia bangkaning monyet membeki barang hakan. Kamu menang malam memunyai. Diracun ku aing. Ya beres kabelaresan ini abdi oge udur Naon? punini tedamang Ai kitu? cenah numutkeun bejati nu beurang dipercaya kudu diubaran teh ku ati monyet Ku ati monyet. nya sareng ku hampru lutung tah yeuna abdi teh kaleresan pisan Jadi mana datang ada terek perang ada terek nangan ati monyet. nya ati monyet ongko perang momoe Cabuk sia we. Aduh, kahartos. Panginten ieu mah kana musim halodo we jantina mah. Naon teh, simul hajat teh. Insyaallah coba nepi ka teu nyamung kitu. Tapi da butuh ku tenagana deui. Kamu di ayeuna. Batur nyaricakeun ka kidul manehna ka Jepang. Ini jauh-jauh bisa jauh-jauh teuing itu pikiran je. saya Sakitu pek. Malah likir heula beusi aya ilmu ka sungkur-sungkur pangabisan usan katalaan haji nu ka singkir-singkir ka kotek tak teh yeuna. Kade euy pakarang beusi aya nu tinggalieun. ya beres Dek ngasa heula bedog. Siap Gusti lah beres. Kade sing hati-hati. Hei. naon Nah, itu ongkoh ngarariung geura dakwah henteu make assalamualaikum aneh. aduh goblok lain dakwah dek perang Tobat airek ngosan mah ngomong teh make wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aduh nah budak teh kabina-bina teh ngarimani kabina-bina budak teh sia teh bolot Tobat teuing. Naon bapak maneh maot? aduh lain maut belaguk dek perang Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teu nyaho atuh da aing teh. aja Wah, Gusti Maha Agung. Ieu geuning Bapak Panglima agan. Semaka pihatur. Nuhun ulah. Yuk. Bagja dasarnya jelema mah kumaha syariat. Tiap-tiap panjang irungna panjang umurna ge. Nya dasar kudu panjang umur. Mana? Wa ilaha illallah. Paingan seungit lisahna geuning teh tantu. Ada kumpul. Nuhun agan abdi disalametkeun kan. Aya kajadian naon maneh mot? Nuningakeun agan. Kapan ayeuna teh bade aya rapat sanes di puseur ayeuna teh? Ya. Kayak gitu. Abdi teh pan nyarangan pangaulaan Juragan Arjuna ti Madukara. Anak kareta pulan di jalan teh reureuh. Terus da kuda anak angeun. Ya. Nah atuh agan. Jeung saha maneh ti Madukara? Sungut dulungan pun bapak abdi sareng pun lanceuk. Opatan. Nah eta mah di jalan nuju reus aya 2 urang jelema kasep saurang budak ngora. Nu saurang deui jiga sisun gokong. Rada kolot mah. Tuluy. Saha? Ai kakasihna teh Bambang Jaya Sumpena. Urang mana? Tah urang-urang mana duka. Ngan anu jelas eta budak teroris sigana. Maka ngora keneh akan budak lebar kadoktrin batur beureut. Atawa stres pengen guru kucubung. Bisa jadi itu. Da aneh agan. Anehna naon? Mabok. Ai jalan ka Amarta ka mana cenah? Narosun ka Amarta, dek ka puseur gayeut tah.
anu bakal ngaran nyawa ngaran Dharma Kusuma arek ngaran nyawa anu ngaran Bratasena dek ngaran nyawa anu ngaran Janaka dek ngaran nyawa anu ngaran Purabaya Allah diancam samohon anu rek ngaran nyawa ayo ting ting eta mah ka abdi eta mah Sidawal jarang ngadaruyan tapi halus hayang disebut Ayu Azhari pedah jangkung ayo ting ting naon alasanana naon paswalanana bongana anu ngaran Dharma Kusuma teh geus wani-wani ngarogahala Yudhistira eta nu jadi aneh teh sing balik sia ngomong di meter gelap naik buntung ramu jangan hei watak aing mau ngomong jeung juragan Gatot Kaca teh kitu teh di sensor or murak jantung coba getar jantung dia aing anu ngaran Bratasena dek dipaehan ku aing bongana ngarogahala Bima dek teu aneh kumaha cek abdi ge Badranaya ku aing dek dihalan nyawa lah bongan Maehan Semar sanes naon maehan Pinguin lain teh mah aduh bejakeun sia dileret itu mah apa bae nyebut Pinguin oh si anjing laut anakna meureun halus Badranaya anu boga anak ubur-ubur kakang teh mah ubur-ubur teh anak saha gitu anak Semar anu kumaha nu pake baju hideung geus teu mangrupa jelema mah teh kakang teh baru kana dewek teu ngarti sakitu jantre begitu ngarti si Udel dek dipaehan ka abdi tah maehan Dawala si Astajinga dek dipodaran nah maehan Bangsat main si Ius mah teh ngadek ka itu main si Ius tak itu agan dedengian teh Purabaya agan oge diancam anu ngaran Purabaya ku aing moal 5 menit di podaran bongana geus wani-wani ngaheureuyan Gatot Kaca ieu reuy ngomong mangke ori ge mana teh mongkeun anu ngaran Purabaya bejana ajianana loba naon wae cenah bejakeun ka Purabaya anu gede liang irung ngomong kitu sia taroskeun ka Sidawala teu kadenge oh sia mah baca kieu eueuh eta teh ai bener teh kompak sieun teh sieun bener lamun kitu carana irit kenyang aing aduh yang ditulungan alah ini ngadarak-dak cangkeng aing saya garam-garam kawas maung iya kan udah kurang teh gini mana hirup keleh Astajinga ya ini ngapalun kangaran mana mauli naon anjeun apa kangaran Astajinga saya padu maehan si Cepot perjanten dia kali perjanten nah kawas miling lu ngatu wah mun aya Cepot nu lain deui tangan dijijin abdi aya geus segede duku apa loba Cepot aya nu ungeuk ka henteu anu ungeuk masuk di paling pengkeun aya nu nyari aya nu teu saya
Satria. Ulah? Apa kangaran Purabaya? Ayo gitu? Tak iya Purabaya teh. Oh! Bah! Bangsat sia. Ya kan, jika udah ge. Bener sia tadi nyebut gede liang irung. Cek saha eta teh? Ah, sia ngaku sok ya. Ngaku sia sok. Sok sia di paling baik wae teu ngaku mah. Aing mah demi Allah kan. Nyebut gede liang irung. Kaulah disebut kapan aja papangijing kau lagi acan. Memang? Tak gede eta. Tidak aku kau lama nyebut gede liang irung. Ah, tong jok itu. Tong jok itu. Sian kapang. Sian teh mah kabanon. Tong digugugan. Geura singkirkeun pajeleueun kenca katuh budak orang. Cing pecakan aja. Lamun nyanyi nek bener-bener malas pati kanu ngaran Purabaya, sing hareupan ieu Purabaya. Gerak aku ku sampean. Naon? Poe ieu bakal putus di wayang. Tong dina poe ieu peniti teh halangan. Bener? Iya. Paling buat. Paling. Nebo-nebo wae teh budak teh. Gelo jelema teh ngabongohan. Paingan Mang Sepot maot tadi bongohan baru kudu kitu. Bisa jadi itu teh. Apa aja cepot? Henteu, Panu bieu cepot teh. sia tadi enggak aing nya. Untung api-api sia. Aden. Ieu teh Ieu kaula. Mang teh Nagara Tirta Dahana. wis paman. Da eta rambut tos bodas. Atuh da tos kolot. Aduh. Aduh, coba. Benang euy. Bodak. Naona sia teh naona. Nafsu teh nepi ka kalewihan. Papar nafsu teh tuh. Ya. Meni leuwih ti naon nafsu teh. Cing papar nafsu. Nah, hari agan aya kedua atau dibantuan. Ulah wakas belgung. Nah, agan. Udah kawan. Alah. Aduh, cing. Nah, ya teh naon ya? Keren. Aduh. Beda-beda cing. Ngos menurang matunya. Teuing. Amak teh. Bapak mana jadi ayah. Aden. Saha teh? Dua. Cepot. Lu mana cepot? Ieu pan cepot. Aster juga teh cepot teh, ha? Iya. Beri kodara gua beli Ih, pencak kaki heula siapa kene teu? Or. Cing. Ingat gua akang atuh. Oh. Ikat jeung baju beda. Eta Baheula balain ieu Bang Cepotnya. Sama teh. Uing ti Nagara Tirta Dahana. pan ku si Monok. La ilaha illallah. Pas maneh teh gini kungsi ka heureun awewe. Nepi ka reuneuh teh adi uing. Koreuneuh buru-buru gerang-garanan anak maneh ditu. Nah, apa cek aing teh digugurkeun malah. Kabina teuing. Ya, cepot kasep. Ya. Harga sekolah. Nah, saha teh? Saha teh? Nguningakeun ieu teh Tuang Putra Ade. Naon? Tuang Putra Raden Bangbang Jaya Sumpena. Putra Dewi Dahanawati anu dirusiahkeun ti kawit ngidam teh.
Ieu sahaya Bapak maneh Kang Jera mah Gatot Kaca Purabaya teh Ya, ama saya sumpena anak Wah, eta. bawa ka luhur itu Oh, tengok. Sono merendu. wah teh ya namanya nu ngadopak Dan gara-gara we. Bapak Gatot Kaca ya dari dia juga Gatot Kaca mah mana euy ampun cepot lah eta teh saha aduh eta teh putrana kan anak saha putra juragan Gatot Kaca Kabur-kabur. di negara Tirta Dahana teh geuning ku abdi didongengkeun garwaan kapungur deudeut teuing kasep insukula geuning teh teh alhamdulillah ya Ulang. panggih jeung bapana da budak Laras, aduh. aya nu ngadukeun aing hayang nyaho saha nu ngadukeunana Kadenan. Oh. Oh, alhamdulillah yang laras. bisa patapung lawung euy kontra bunga itu bapakna dia mau bawa anakna di papayang di awang-awang Yo, kadenan. di galentoran dulu dulu itu wih. Hei, oh ya, muntah salah monyet putih itu namanya Sunggokong. Sunggokong. Anoman, ayo Anoman. Kerasakti teh iya ya. Lain di Jepang wae aya Kerasakti teh di Digaya. Anoman. Iya Kerasakti anu itu kuring mah Keresakti. Ya kan gua ingat oge. Jadi salah. Anoman perpansana sudah. Anda apa? Anjir eta sora. Sora Anoman pikawe. Balad-balad si Batararama. Sok krasing harapan ieu Anoman perpansana sudah. Ansur lepur papan kali tulis teh halanganna. Sok sia hayang nya oimot. Dewek nu kieu mah lah. Mane monyet naon kagak ada ekor. Monyet apa kamu ekornya kagak ada? Monyet beruk. Iya. Lain di jelema wae atuh blasteran teh. Da ieu blasteran ieu. Monyet blasteran. Heeh. Indungna termos. Bapana hansip. Oh anaknya kieu nya. Oh mana teh anak termos? Sikan sia urang patutunggalan jeung aing di dieu hayang nyaho prung. Sialah.
Iya. Iya. Udang sia Udang bejakeun ka sidasa muka aing kitu Batara Rama teh anu nyeri hate ti baheula anu dihina ti baheula maneh teh Batara Rama heuh Rama naon Rama Kawalon Rama Koput Rek nanaon Kang atuh muka-muka reregan we kieu aing ge nyaho Rama Kawalon maneh mah saha oong ngamak ke majaja aya naon aduh kagak pakai kolor jajaran aduh utama jarang make kolor pakai geus teu aneh deui lempo nu gelut ku ngapoe teuing mah ngapoe nempo bangke pabalatan nah doh nah ieu mah monyet teh buntutna dina beungeut nah monyet naon ieu kuring mah lain monyet jelema wah moya sia mah jeung monyet ngaran Sutisna nah teu nyambung urang mana maneh aduh ampun urang dieu we naon urang dieu wah moya urang Subang kitu be nepi ka teu nyambung kitu heeh woi duh woi hebat euy ya duh wah siapa atuh aduh ampun ya awas hai sia ngarukan aku mah aik sia doh hayangnya ulah gelos ya woi aduh waduh
ring going. Sugan teh paling bingung. Aya butanya pergen kita. Beres. Beres Kang. Aing teh cuci baheula ge. Aing. Kadea lu. Aduh. Hampir weh. Yang modal masih eta. Hiling. Naon teh kado? Coba itu kado. Hali. Sia. Bina-bina ceuing nu disiar pisilakeun teh. Bina-bina ceuing. Jauh. Waduh. Wah. Ya.